Kemana, Pik? Mancing? Mancing di mana? Nah, di kebon. Jatuh di situ mancing mah. Nih, lu atuh orang, Pik. Lah, sama cicing lah budak kene mana mah. Yo, aing ngusep mah orang yang penuh dengan kesabaran, orang tenang. Lain kalau kawas mana mah ada mah benar atuh. Cicing, wah mimi rusak segala kos kolot wae. Anjing, aki-aki gitu ngomong nih ngambul gitu. Ah. Lu wis burit nih, Lang. Ulang ah. Lah, itu Shopee kenaon euy? Kamu kan. Ye. Anjing teh dasar goblok setan teh. Monyet ya ikan teh nyorang goblok. Anjing. Dah, Pi. Kunaon? Ah, lu goblok lah anjing teh dek nyorang ka aing. Ya. Lu zaman lu sabar, jangan tenang. Kayak tadi dinya kakak ubah kamu. Ah, saya siap dulu. Goblok aing siap. Anjir, di mana lang layangan teh biasanya makan dia warga teh? Ah, ai. Anjing. Mobil saha ieu euy? Halus. Mana di lang layangan teh teh? Teh, tinggal gerak. Ayah sebelah anu baru tuh di belah gitu. Oh, di belah ya. Yuk, sing ada. Saya siap. Yuk. Euy, cewek euy. Gareulis bae eta euy. Ah, ku aing mumpung aya mobil ya. Jadi goda ku aing. Bade ka manana? Bade nyeblak, ah. Jalan kaki wae kitu. Nah tuh taya kendaraan. Duh, kalau teuing pada ya abi na mobil saya ya. Bade. Ih, segala orang kaya si A teh. Kayak aku mah. Kumaha dah lumayan. Lumayan kayu aduh tuh. Wah, A, mobil baru, A. Iya, beli dong. orang kene. Ya iyalah, mobil baru nih. Bagus enggak? Bagus. Di sini nih. Ajak Nener. jalan-jalan, A. Iya, ayo boleh. Bentar. Kuncinya. Ini teh ini teh hutan punya saya. Oh, itu? Iya, 4 hektar ini teh. Wah, mantap. Benar, ini teh hutan punya saya. Iya. Ya banget. Ya. Saya lagi lihat-lihat lah kebun saya ini biasa. Untuk olahraga di sana. Pokoknya pondasi yang bagus lah, yang bagus. Siap, bos, siap. Yang steril. Siap, Bos. Ayo, boleh. Maaf, Dek. Ini lagi apa ya? Maaf, Bapak siapa ya, Pak? Oh. Maaf, saya Haji Uhe. Maaf ya, ini mobilnya saya mau pakai. Bentar, Pak. Ini teh sebenarnya mobil siapa? Oh, ini mobil saya, Mbak. Mobil saya. Saya dari Jakarta. Mau neok-neok ini yang dibeli sama saya ini kapling-kapling semua. Ini buat rumah saya nanti di sini. Ai sugan bener mobil nu AA nya. Nya, ih si amat bener pisan. Cenah ieu tanah nu AA, kumaha sih ih ngabohong pisan. Ayo ah, bener pisan ah uang ulah jadi we nyeblakna. Maaf, Dek. Saya mau berangkat, Dek. Maaf aja. Awas nanti ketabrak, Dek. Aduh, ai jadi era eta ku si awewe duaan eta euy. Jeung eta si Pak Haji ongkoh di kalahkan datang ayeuna. Ah, itu jadi ngaku-ngaku boga mobil anyar. Yo, didinya mau budak ora teh. Ora masa can pernah numpan didinya mau awewe. Lu panah awewe mah loba gi. Kan mana? Arek. Aya. Di ayah tuh. Halus tak? Halus, geulis, hitam manis. Tapi bawa ka dieu. Bener. Tong diajak jalan-jalan. Anjir, da gua kurang teh anu. Sok. Tunggu di sini. Nah, bener gitu si Ubay teh rek mere awewe hitam manis. Yo, hitam manis ya. Keturunan Selandia Baru. Tembok. Malas kia tuh. Anjing, woi, hitam manis mana bisa anggi euy yang ngalawe nama. Yes, lah tuh orang sugih. Sok bisa kenalan mah. Kenalan cewek. Mau main nggak? Kita jalan-jalan yuk, alun-alun. Ayo. Ayo. Tok lebok yuk tah. Tunggul kawung. Ayo neng, naik neng. Cik, teh sukuna meni hidung busik. Coba siga babir euy. Ayo atuh neng, kita berangkat. Sini dulu ya neng ya. Ya. Duduk. Wah ini rambut jalan-jalan, kuat beli kabohok ka urang teh. Gak usah lah, urang mah
balik bisa kagaruahkeun ya anu katilu macam eta ge ajengan ge setan cenah. Hapnya. Heeh, sok atuh ge. Ya, si Neng mah jeung urang, tenang. Iya, Neng. Kenapa tuh kamu teh, Neng? Jangan ngomong-ngomong, lagi sariawan. Malu. Acing, bersih namanya meber gitu siga jalu. Kek. Ai Neng teh teh. Jalu atau awewe, ini bersihna siga jalu meni meber. Cinggeran ningali. Astagfirullahaladzim. Ieu malah laki. Sugih kehead ah. Tadi mah laki kali itu ah. Wayahna euy, aing butuh kacida duit ya. Eta duit nu kamari basa nginjem. Oh, nya euy urang boga hutang ka Mang Opik 50. Cuma bayar lah ya. Ya Mang, urang bayar ya 50 nya. Nuhun ya wayahna urang ulah teu ka Ya urang sok. ditagih. Sok. Euy ka matuh enak. Soalnya di dia nunggu si Ugi. Oh, sok. Ah, rek mana lagi ya. Mana boga hutang ke urang 50 ya? Ya, heula ya urang ge kena diheula ka Mang Opik. Anu kamari nu gocap mana? Aing kakareka aing menang nagih ti si Rio cikene. Butuh urang ge. Aing. Tah. Lunasnya. Heeh. Dino nya. Tah, ayeuna ku urang dibayar ka di dieu. Ah, gitu Gi, jadi lunasnya. Sip. Heeh. Ayo nya Mang Opik, Gi, ayo Gi. Nuhun ya. Urang masalah lieur kieu. Heuh, pan aing oge puyang tadi. Hayu duit kuar. Oh, masih eta teh. Betulnya mah pana si Rio teh gablek hutang ka aing. Aing buka hutang ka maneh. Eta mana buka hutang ka si Rio. Atuh ayeuna teu baru gaduh eta nya. Heuh nya euy atuh aing ning asaya liuran euy. Atuh meureun anggar kene seket meureun ka aing hutang. Anggar atuh. Didinya geus dibayar. Tapi nu nya duit eta kene. Aing. Sebenang. Ah, anjing. Aing teu beunang euy. Beak upahnya. Ih, atuh sia mah ka mana tuh ieu pan mah udah goblok. Aing ka mana ke depan tadi ge tadi pake beak. Aing kumaha tuh ieu keur mau nanya orang. Batu jeung nengan cacing. Di mana cacingnya? Ai cacing si loba Aya tah. di dinya. Tah, kangen tah. Ngira loba. Cacing di mana? Deui teh. Buru-buru euy. Kunyuk teh sia goblok geuningan teu deula tuh. Cek aing mah deula sia teh. Ai sia kunaon tuh aing bang nyentrungkeun aing. Aing nyuntrungkeun Mang, kepanan urang itu ku orai, ku orai. Bebangok sia babaya aing deuleu mah dicurumut tarang aing. Aduh, mana nyacap si kunyuk. Ai sia orai naon tuh? Ah, aing mah deula aing mana oraina. Yo, orai ta, anjing. Lain orai kita Mang Opik, kita mah. Ah, ari sia atuh kawas. Kunyuk teh kawas jalan mana haeun. Deuleu aing yang dicurumut kieu. Ah, aing musuk tuh bebenangan deuleu ya aing. Kieu-kieu wae dipake kasieun sia mah nista ih aing mah. Ah, Nyete.